Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Cita Fortuna Rasyadi Astori ti Prodi Pendidikan Bahasa jeung Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan semester genep. Di dieu abdi bade midamel video ngeunaan monolog anu judulna tentang persahabatan. Wilujeng nyakseni. Enjing eta abdi masih inget aya saurang budak nu cicing jeung termenung santos anjeunna hudang tina bobo. Anjeunna sama sekali teu ngaluarkeun naon-naon kecuali cicing jeung ngalamun jeung mun nyender kana bantal anu ditumpukna. Sampe dina akhirna manehna ngaluarkeun kecap-kecap nu terlontar tina bahamna. Tapi pandanganna masih kosong. Dinten ayeuna kuring males sakola. Kuring bener-bener teu sanggup pikeun sakola dinten ayeuna. Sakedap anjeunna eureunnan. Kuring isin jeung babaturan. Kuring beda jeung aranjeunna. Sabab kuring jalma teu boga, goreng, jeung kuring teu sapertos aranjeunna. Kuring hoyong hewa kahirupan ieu. Tapi kuring teu bisa. Kusabab masih aya jelema nu nyaah ka kuring ku tulus. Kuring sadar mun kusabab teu sanggup pikeun sakola, kusabab di sakola teh anu ngajadikeun kuring hewa kahirupan. Saeutik-eutik cai panon oge netes. Kuring moal bakalan rela mun kudu ninggalkeun sahabat-sahabat kuring. Kusabab aranjeunna oge nu terus masihan abdi ka nyaah nu tulus. Ngusap cai panonna nu netes. Oke, kuring sadar. Harta jeung oge fisik teu aya artina tanpa ayana kanyaah. Kuring boga kanyaah. Ya, bener. Saeutik seuri. Mun kuring teu sakola di dieu deui, kuring pasti bakalan kalengitan aranjeunna. Jeung kuring oge teu yakin ayana sahabat sahade aranjeunna di kahirupan kuring nu sejen. Seuri lebar. Oke deh, kuring sakola wae. Kuring moal paduli. Seuri jeung bergegas pikeun ka kamar mandi. Dinten ayeuna kuring males sakola. Mung sakitu video monolog ngeunaan persahabatan ti sim kuring. Kurang leuwihna kuring nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.